Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, dibarengan kupang ijabah anu maha kawasa. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita jalma kajajaden. Ayeuna kantun bagian anuka 60 salapananya pamiarsa. Ieu dongeng teh sekedap direngse gitunya, sekedap direngse. Para wargi sadayana gancangna carita sanggeusna bebeja heula kanu jadi kulawargana Mang Jalal jeung Mang Lombri harita ngagaredig indit seja ngalaksanakeun pancen tugas anu dipercayakeun ka dirina ku Bupati Irwan. Asal nama Mang Lombri jeung Mang Jalal lalumpangna siga biasa we ilaharna jalma rea ngan sanggeusna nepi ka tempat anu sepi, tempat di mana kira-kirana moal aya jalma anu nenjeueun. Harita duanana pating jurelat, pating geurajleng kalayan dina gerakan anu harampang naker. Tetela ari di tempat-tempat tina gerakan jeung tina cara ngahampangkeun raga nama Mang Jalal jeung Mang Lombri teh lain jalma samanea, tapi mangrupakeun dua jawara kahot. Sedengkeun ari jalma anu rek ditalungtikna ku Mang Jalal jeung ku Mang Lombri nya Jang Aris. Harita teh Jang Aris keur diuk dina amparan jukut anu aya di sisieun hiji piluweungan. Anu pernahna eta leuweung aya sisieun lembur Jatilinduh pisan. Teuing iraha mulang ti imah basa mirina mah. Nyaho-nyaho Jang Aris geus aya di leuweung deukeut lembur Jatilinduh. Sajeroning diukna Jang Aris rutret neuteup tilu jirim buta pikasieun anu kiwari geus biluk ka dirina, anu dina mangsa harita keur tarungkul sarta reumbai ku cimata. Nuhun pisan Raden, geuning geunah karasananya asup Islam teh asa langsung tentrem, adem ayem, repeh rapih, gemar ripah loh jinawi Raden. Cek buta nu hiji kalian soranu semu daruda. Nya nuhun pisan Raden, cek hiji buta deui. Nya sami-sami we tah wajar rek kitu oge. Da batin aranjeun tiluan teh nu sabenerna mah butuheun bebeneran, tapi da teu gampang hayang jadi Islam anu sabenerna teh. Entong mah aranjeun tiluan adalah kaula sorangan oge anu geus aya dina agama Islam can puguh bener-bener secara Islam. Anu penting mah baroga iman heula we anu saluyu jeung aturan kaislaman sarta saeutik-saeutik urang diajar netepkeun diri dina jalan bebeneran. Sok sanajan urang can bisa ngalakonan naon anu diparentahkeun dina agama, asal hate nampa jeung hate yakin ka Gusti jeung ka utusanana. Apana eta teh cekat terangan mangrupakeun qabul atawa ditarimana iman urang. Anu tiluan timbang arunggut-unggutan mangsa Jang Aris ngomong kitu teh kalayan kabeh oge pada nembongkeun kareueus dina paroman beungeut jeung dina sorot matana. Sabab tetela geuning manusia anu sakitu ngora keneh teh geuningan poara pisan wijaksanana. Tur dina caritaanana oge teu nembongkeun kasombongan sama sakali. Jeung hiji deui teu kudu nyebut Raden sagarupa ka kuring. Da kuring mah ngan saukur jalma biasa, lain turunan menah. Cek Jang Aris deui. Perkara eta mah
mangrupakeun bukti pangajen kaula ka Raden. Teu kudu memaksa Raden. Nya bener pisan Raden. Timbang bisa gogodeg jang Aris mah. Ari eta tilu jirim keukeuh peteu keukeuh dina pamadagara nama. Nyapek bae lah kumaha dinya we. Ke ari ayeuna rek kumaha peta Aranjeun tiluan ka hareupna. Nya geus pasti kaula tiluan rek turut tumut taat patuh ka Raden. Ari rek turut tumut patuh mah ka pangeran sabab apan duwi dharma hirup teh. Darmaning bakti, darmaning parentah kaula mah teu kudu dibaktian, kaula mah teu kudu dicumponan. Kula rek nanya ka Aranjeun tiluan. Nah Aranjeun tiluan teu sono kanu jadi kulawarga buta. Nah teu hayang nepungan heula keluarga di alam buta. Dikitukeun teh tilu buta anu pikasieun teh timang silih reret sarta pamuluna siga anu dumadakan nalangsa. Kunaon ngadon alum kitu? Jak Aris rutret kanu tiluan semu kerung. Raden, ari kudu jujur mah sebenarnya kaula tiluan kaula duaan teh jeung ieu tah adi lanceuk Den. Kaula matak di ngaranan odo teh da memang bodoh. Teuing bodoh alewo, teuing bodoh kata toloyo, teuing bodoh kata to goblok. Anu jelas ngaran kula odo teh memang bodoh dina sanyatana mah Den. Atuh ieu adik kula matak di ngaranan si Oho teh da memang boloho. Kula warga kaula jeung sakur anu aya di karajaan buta kabeh oge sararakti bari saeun mancala putra mancala putri. Sedengkeun ari kaula jeung adik kaula mah teu bisa kikituan Den. Ukur bisa ngaleutikan we jeung ngabadagan awak. Kaula duaan Mariang aridit ninggalkeun kula warga daerah atuh Den. Kula warga kaula mah sakitu saraktina sarta masih keneh gegeden di karajaan. Sedengkeun kaula teu guna teu mangpaat di karajaan kaula duaan Den. Tembal hiji buta anu tetela ngaranna si Odo kituna teh kalayan nembongkeun kana langsaan dina paroman beungeut. Kapanan kula warga anjeun teh sarakti. Nah atuh anjeun duaan lain diubaran atawa anjeun dijadikeun murid sangkan Aranjeun jadi sarakti seperti keluarga Aranjeun. Lain teu ngusahakeun tapi geus dicoba teh nu mampu saurang oge Den. Kuraja kaula sorangan oge kungsi diubaran tapi tetep teu bisa nurunkeun kasaktian ka kaula jeung ka si Oho. Ari anjeun selut kumaha ka hareupna selut? Jang Aris ngareret ka hiji buta deui. Kaula oge teu jauh beda Den. Matak leuwih milih ngaula ka manusia oge. Dari di karajaan kaula mah geus taya nu ngajenan pisan ngan ukur jadi sampah-sampah karajaan buta wungkul. Entong mah deungeun-deungeun dalah kula warga sorangan oge si Danu haroream ngaret-ret acan Den. Kaula sok inget kana kakawihan Mang Rata boga duit loba dulur teu boga duit eueuh batur. Tah kitu pisan nasib kaula oge Den. Tapi ari rasa kasono mah aya meureun kana jadi keluarga teh Odo, Oho, selut. Ya kan tenan atuh Den, aya rasa kasono mah. Sok aya bahasa jeung istilah sagalak-galakna ge mau moal matak ngarekeb
kabangsana nyorangan gitu Daden. Jadi pangna aranjeun tiluan embung nepungan keluarga teh anu jadi alasanana mah sarua beunannya pedah eueuh kabisa jeung eueuh kasaktian. Tilu jirim buta ungut-unggutan meh bareng semutar unggul. Jang Aris oge jadi pipileueun ungut-unggutan. Reup geus kitu mah Jang Aris meremkeun sapasang panona. Tilu jirim buta pikasieun teh timbang silih reret. Sanggeus aya kana sabaraha kadapanana Jang Aris peureum nya. Jang Aris beunta deui. Kurido jeung kakawasan Gusti. Anjeun tiluan oge ayeuna mah geus sarakti tur bisa mancala putra mancala putri seperti ilaharna bangsa anjeun. Cek Jang Aris bari lutret kanu tiluan. Aris si seleud jeung anu sejena pikeun sakadapan mah kurang kerung. Masa Jang Aris ngomong kitu teh. Pangampunten. Naon maksudna pangna ngomong kitu teh Den? Paneuteub si Odo siga nu bingung. Piraku teu kadenge do. Ih lain kitu Den. Teu kaharti maksudna ku kaula teh Den. Pancek kaula oge tadi kumaha. Ayeuna mah aranjeun tiluan teh geus sarakti sarta bisa mancala putra mancala putri. Tapi tangtuna oge kasaktian anu aya dina watesna saluyu jeung kodrat bangsa aranjeun anu memang sakuduna nyarangking kasaktian. Kaula macan ngarti Den. Maksudna wae. Teh we buktikeun ayeuna mah ku sorangan. Cobaan gerak robah jirim jadi bangbung. Jang Aris siga nu hoream nerangkeun. Si Odo jeung nu sejena timbang kurang kerung sarta silih reret. Tapi panasaran sigana mah reup si Odo meuremkeun panonna. Bari ditarempokeun ku Jang Aris jeung kudua baturna. Nah atuh buri nyai celeg. Sanggeus awak si Odo ngaburi nyai sakedeung mah dumadakan jirim si Odo robah wujud mindah rupa jadi bangbung hideung anu pohara gedena nepi ka morolohok sarta langsung pating korejat si Oho jeung si Selud oge mangsa nempok kitu mah. Ari Jang Aris mah tibang neuteuk bari unggut-unggutan. Buri nyai celeg. Jirim si Odo robah deui kana wujud saaslina. Si Selud jeung si Oho masih kene barengong hok cai molohok bari ngacai. Si Ganu teu percaya kana tetenjoana sorangan. Nya kumaha? Bisa kan? Jang Aris suraseri ka si Odo. Bener pisan Den. Nuhun pisan Den nuhun. Gabrug segrug. Langsung bae si Odo ngagabrug ngarontok ka Jang Aris. Seterusna mah ngakukuk ceurik dina lagunan Jang Aris. Lamun si Odo bisa robah gitu, nah ari kula bisa robah moal Den. Cek si Selud siga nu masih kene cangcaya. Nyapek we baruktikeun ku sorangan. Jang Aris rutret kanu duaan. Kitu nate ari dua leungeunna mah teureun-eureun ngusapan tongkong si Odo anu keur nyuu. Anu keur mewek nepi ka eurih-eurihan. Kajurung kurasa kapanasaran si Oho jeung si Selud meh bareng mareureumkeun panonna. Buri nyai celeg. Sanggeus aya cahaya beureum anu ngaburi nyai. Si Oho robah jirim jadi wujud jajaka anu pohara kasepna. Sedangkeun ari si Selud mah robah jirim jadi wanoja geulis anu pohara bahenolna. Jaba geulis irungna kuwung-kuwungan tarangna jamen terangan angkeutna endog sapotong lain endog sasayang. Siga anu can percaya duana rutret nempuan wujud anyarna saratan saterusna mah nepi ka sarurak ajrag-ajragan siga nu barungah pisan. Gabrug segrug antuk nama si Selud jeung si Oho oge
meh paheula-heula ngarontok ka Jang Aris sarta saterusna ngaguk-guk teu jauh beda jeung si Odo. Jang Aris tibang unggut-unggutan kalayan ka tembong aya imut saulas dina bibirna. Geus selut garetek tungkap tangkep dina wujud anu kieu mah selut. Garetek ieu si Imin jadi hudang kieu selut dia. Geus selut gelis-gelis teuing teu da ngarubah wujud teh maneh mah lut. Jang Aris nepakan tonggong wano Jabahenol anu wujud aslina mah taya lian si selut. Si selut gancang ngalepaskeun rangkulanana sarta saterusna mah undur-unduran. Si Odo jeung si Oho oge gancang nurutan. Puri nyai jelek. Geus kitu mah wujud si Oho jeung si selut tarobah deui kana wujud aslina. Duh, nuhun pisan Den. Nya Den, nuhun. Tilu buta anu pikasieun ti sirikna nepi ka ti sujud-sujud di hareupeun Jang Aris. Kalayan masih keneh dina kayan inghak-inghakan. Nya sami-sami Jung ayeuna mah geura nyacapkeun ka sono jeung keluarga heula. Moal nempungan deui kaula oge teu nanaon keta. Ngan mihape we. Lamun bisa mah kudu tetep renggenep panceg kukuh dina kaislamannya. Cek Jang Aris rutret ka tilu buta. Kaula mah rek satia gumat we jeung babakti ka Aden. Sanggeus engke nepungan keluarga, kaula rek sagancangna nepungan deui Aden. Cek si Odo kalayan para pisan tandesna. Kaula oge kitu Den. Nya Den, kaula moal mopohokeun kana kahadian Raden ka kaula. Si Oho jeung si Selut meh barang pating celengkeung. Teu kudu kitu. Keluarga mah kudu leuwih diutamakeun tinimbang kaula. Jang Aris surutret kanu tiluan. Pokona mah kaula moal mopohokeun kahadean Raden. Tempa si Selut deui kalian leuwih tandas batan samemehna. Ari anu duaan mah timbang arunggut-unggutan teu ngomong deui. Jang Aris oge ari geus kitu mah timbang rutret bae ka tilu buta. Kaula amit Den, amit sejarek mulang heula nepungan kula warga Den. Cek si Odo. Kaula oge sami Den, si Selut pipilueun. Nya Jung sing baragja jeung kalawarganya. Buri nyai las. Geus kitu mah meh barang pisan jirim si Selut jeung kadua baladna ngariles ti hareupeun Jang Aris. Hatur nuhun Gusti. Mugia ieu diri kanggo kapayuna mah langkung seueur mangpaatna enggo ningalakonan kahirupan di alam dunya. Gerendangna Jang Aris sainditna tilu buta. Kituna teh bari meuremkeun sapasang panonna. Nya Jang Aris beunta deui. Jung cangkat tina tempat diukna. Sarta saterusna mangaleos ninggalkeun eta patempatan. Dina waktu anu teu pati lillah, Jang Aris geus rek nepi deui ka hareupeun buruan imahna. Ti kajauhan keneh geus katempo aya sabaraha urang jalma anu katembongna keur 1000 pisan pak-pikpek barang gawe. Kang Husna jeung 2 urang warga dokdak nampolan suluh di palataran gigireun imah. Anu kiwari taneuhna geus jadi milik Jang Aris anu diancer-ancer keur nyieun kokobongan. Jang Atman jeung Jang Yayat katut Jang Pian mah pulang anting bagian ngakutan suluh kaburuan. Ari Jang Omar jeung Jang Dira kabagean ngentepan suluh nepi ka ngajugrug patumpuk-tumpuk dibantuan ku Bah Samiri anu tetela geuning ngilu bareng mangkat ka Jatilindu. Teuing naon alesanana pangna Bah Samiri langsung milu jeung Jang Aris teh. Dari ancer-ancer samena mah inditna terek pisapoeun deui kapoean kawinan Jang Aris. Ngan ari sigana mah pangna kitu oge meureun aya pakuat pakaitna jeung kasalamatan dirina. Alatan kabaud
atawa kakait boga urusan jeung Pak Akas. Teuing dipapaksa deui atawa teuing kumaha pangna harita Bah Samiri geus aya di dinya teh teuing mamang mah kurang apal jigana mah pengarang anu leuwih apal mah. Sedangkeun ari 5 urang santri anu sejenna mah teu katembong irung-irungna acan da sigana mah keur sarua saribukna babantu di imahna Lurah Asep. Jang Didin oge eueuh di dinya sigana mah keur di imah calon pimetohaeunana. Tuh geuning Jang Aris geus dongkap. Bah Samiri rutret ka Jang Omar jeung ka Jang Dira kalian siga nu bungaheun pisan mangsa nempong ngurunyungna jajaka anu pohara dipi ajrih ku dirina teh. Ari si Odo sareng nu sanesna teu ngariring deui geuning nya Bah. Jang Dira rada kerung. Bah Samiri jeung Jang Omar mah tibang ngarangkatkeun tak-takna da bubuhan sarua teu nyahona. Ih menira rajin geuning geura taruang heula atuh Bah, cek Jang Aris sanepina ka hareupeun Bah Samiri. Ih nembe pisan ieu teh Sujang ngariung tadi teh tuangna mamna meunina rikmat pisan. Kumaha eta perkawis ngislamkeun si Selud, si Odo jeung si Ohot teh tos rengse teh acan Sujang. Alhamdulillah tos lekasan Bah. Atuh kamarana ari si Selud sareng anu sanesna Kang. Jang Dira siga nu hayang nyacapkeun ka panasaranana. Ayeuna mah keur marulang heula ka nagarana. Marulang kapanan saurna mah bade gumati bade babakti ka Kakang. Dipitah ku Kakang sina narpungan heula kulawargana karunya geus dilapisan cenah teu marulang ka nagarana teh. Oh tapi kan bade kadare deui meureun nya Kang. Ari nyaritana mah arek cenah tapi keun bewe teu didari deui oge. Da sarua maranehna oge harayangeun kumpul jeung kulawargana. Oh nya nah geuning eta mah dibeungkeutan kitu. Tembal Jang Aris kituna teh bari gura-giru nunjuk kana tumpukan suluh anu dibeungkeutan siga nu hayang mengkolkeun wangkongan. Nu ieu mah bade dicanak ka palurahkeun bilih kirang da di palurah mah nuju seueur pisan anu masak eta teh Kang. Oh nya bener dari di urang mah tepiranya butuna oge paling barang pasakan oge ngan ukur ke tahlilan wungkul. Hayu atuh urang anterkeun ayeuna. Jang Omar jeung Jang Dira tibang arunggeuk sarta gancang bae cugceg kana beungkeutan suluh. Tapi barado duanana oge da kaburu ngurunyung nyilam jeung saurang awewe anu nananggeui cikopi jeung dahareunana. Ari maneh geus ti mana Aris? Batur mah pak-pik-pak barang gawe ieu mah malah udar-idar wae. Cek nyilam anu tayohna mah Jang Aris teh teu kungsi bebeja heula ari ka indung bapana mah. Perkara rek ngaislamkeun si Selud jeung anu sejenna di deukeut pileuweungan teh. Parantos ngabantosan ngaludang cau di palurah ya teh mah. Tembal Jang Aris sakeunana. Oh geus dahar acan. Da acan nembe ngopi we wungkul mah. Jung atuh geura dahar heula. Tu aya peuteuy. Tuluy asin pada beureum nanya dina teteno. Tong ngantap beuteung kosong. Bisi kumaha onam jabare kawin deui mere teris. Siga numbung ka papanjangan. Sanggeusna amitan ka Bah Samiri jeung kanu sejenna mah kebat bae Jang Aris muru ka rohangan dapur. Sedangkeun ari nyilam mah gancang bae nganteran cikopi jeung dahareun keur Kang Husna jeung 2 urang warga anu mantuan nampolan suluh. Sedangkeun ari Bah Samiri jeung anu sejenna harita teh langsung bae cacamuilan ngadahar sarupaning kukuehan sarta sakapeung sok diselang ku pating suruput nguyup cikopi pait. Bieu teh aya Kang Aris kamana deui nya? Tanya Jang Atman anu harita karek ngurunyung deui bari memayang suluh ku 2 leungeunna. Kituna teh bari rutret ka Jang Omar jeung ka Jang Dira. Keur dahar heula man. Jang Omar nu nembalan.
Jang Atman timbang unggut-unggutan. Saratan saterus nama gek diuk ngilu ngariung ngadon barang dahar dituturkeun ku Jang Pian jeung ku Jang Yayat. Wareg keneh rek barang daharna oge euy. Urang ayeuna we yeuh ngunjalan suluh anu keur ka Palura teh ngarah tere. Celengkeungna Jang Pian. Hayu nya hayulah. Keke moal ngadaguan heula Kang Aris kitu. Lah karunya keur dahar keneh si Kakang mah. Urang nungtutan we kulimaan sabeungkeut sewang. Nya hayu atuh. Abah mah antosan we nya di dieu bah. Tos sepuh mah teh kenging di dipuan teuing eta bisi potong tuur bah. Geus kitu mah bring santri nu limaan ngabring. Ngalut ngeungkeuy ngabandalet ngembat-kembat nyatang pinang bari maranggul suluh anu geus meunang meungkeutan. Bah samiri mah teu milu antang be neruskeun deui nyuruput cikopi hideungna. Diselang ku ngalepus nganyotan ududna. Sakur warga anu nenjo 5 urang santri anu keur maranggul suluh. Kabeh oge siga anu rarasepen pisan. Pating celengkeung ngalungkeun pananya. Kaasup saurang awewe anu ngawarung anu harita keur ngaladangan saurang lalaki anu pesen cikopi. Tah eta santri-santri baladna Jang Aris teh Kang. Sarakti sadayana oge balageur deui daraekan. Matak urang dieu mah sadayana oge rarasepen pisan ka Jang Aris jeung ka 5 urang santri balad Jang Aris teh. Kalian siga nu reueus pisan eta awewe anu ngawarung mangsa nyarita ka lalaki anu pesen cikopi teh. Anu tetela eta lalaki anu pesen cikopi teh geuning si Kalung anak buahna Pak Akas. Oh, kur 5an RDJ sadayana mah 10 urang Kang. Anu 5 deui mah di bumina Palura nganjrakna teh. Nuju saribuk sadayana oge pan dinten Kemis teh bade hajatan. Si Kalung timbang unggut-unggutan sarta sapasang panonna mah tita tadi oge teu leupas neuteuk tonggong 5 urang santri anu beuki lila beuki ngajauhan ninggalkeun warung. Tapi dina kayaan keur kitu na atuh uluh waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.